Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui para wargi sareng pribadosnya Kang Nacep dina channel Nacep Tilujes. Dina danget ieu pribados sejamang dongengkeun ieu dongeng sempalannya ieu. Ieu mangrupi karyana oge pangarsana Dadan Permana ieu. Alhamdulillah salian ti nampa naskah terasan si Onyel ya dina episode 3 pribados ge ieu nampi naskah ieu sempalan ieu mah nya sempalan nu nyaritakeun dina kahirupan nu nuju ka sorang. Naon atuh cenah Kang Nacep? Nya eta judulna teh Hesena Neangan Gas. Dajeng nya nanya kumaha para wargi di lemur para wargi sesah deh eta teh jeung bari bade meser nya urang teh komodo mun kasebon nya aya ku kitu nanya ing palendene kitu panginten nya lah kabijakan ti pamarentah teh tos pasti panginten gitu yung panginten parantos ngalangkungan anu dinamikeunana memperhatikan faktor sosiologis, faktor ekonomis, faktor politik nanya, sosial ekonomi politik lah. Tapi walau alam urang mah kedah husnujon salaku masyarakat mah atuh bilih aya nu bade ngaluarkeun pendapat enggak eta mah hak konstitusional nanging kade ayeuna mah pan aya batasan-batasanna nya dibatasi ulah ku ngahina cenah gitu. Ieu teh aya hiji istilahkeun mah naonnya ieu mah hiburan we hiburan. Moal mungkin pangintennya tina hiburan aya nu kasinggung mah nya ku hiburan kasinggungnya. Ieu sateh acana pihak mana bae nyuhunkeun dihapunten ya Kang Nacep nu sajamang dongengkeun. Ulah aya nu kasinggungnya ieu mah da ngalalakonkeun anu judulna teh Hese Gas. Kumaha atuh cenah? Kajucungan ieu carita sempalan anu judulna teh Hese Nagas urang sami-sami bae ngabandungan nanging sateuacana sakumaha biasa pribados seja nyuhunkeun bantosanana kanggo nga-subscribe, nga-like, nga-comment sareng share. Sok urang geura kawitan wae wilujeng ngadangukeun. Kacaturkeun di hiji lembur di wewengkon anu rada kota meueusan tapi ari kota-kota teuing mah acan sabagean masyarakatna teh aya anu kana tani kana ngebon kana dagang jeung ternak dina pagasabanan tapi ari sapopoe pikeun masak mah eta masyarakat teh lolobana mah mararake gas nya ari ku kituna mah hiji hal anu wajar kusabab ari zaman kiwari mah atuh leuweung teh geuning sawareh geus kari tineungna atuh gunung dugul kari urutna pasir bulistir kari caritaeunana tatangkalan rea anu dibukbak diganti ku pepelakan anu ngahasilkeun pakaya sarupaning pepelakan anu bisa dipane mangrupa kopi jeung sajaban ku kituna atuh lamun masyarakat ngenalkeun tina suluh teh tang tu bakal hese neangan suluh beda jeung zaman baheula mah hampir kabeh masyarakat teh make suluh tapi ku tartib-tartibna masyarakat zaman baheula diuger ku pamali jeung larangan kolot-kolot baheula kana tangkal teu wani ngaganggu nu dipake suluh teh mung saukur pangpung jeung regang-regang gari
Ukituna baheula mah alam teh ting trim kapiara balukarna kapinuhan kacukupan kana sagala pangabutuh. Ayeuna mah urang caturkeun zaman ayeuna bae zaman anu modern cenah mah zaman digitalisasi. Zaman ayeuna teh nu geus sakitu canggih malah kunu palalinter masuk disebutkeun ayeuna teh cenah geus aya dina zaman ieu cenah 5.0 ieu teh 5.0 cenah nya itu di Inggriskeun ieu tulisanna nama 5.0 ya. Tah ukituna atuh masyarakat teh ulah nepikeun katinggalin teuing ku zaman, malah sabenerna mah lain hayang-hayang teuing ngigelan zaman tapi dijurung ku pangabutuh. Da atuh geus puguh deui minyak tanah mah langka pisan, malah dina ayana oge lain harga beulieun kalintang mahal jeung kawilang emosna ge teu sababad teu sabanding jeung make gas. Ukituna geus aya kana 10 tahun masyarakat teh pindah tina suluh kana minyak tanah, tina minyak tanah teh ayeuna 40 tahun kana gas. Tapi tina danget ayeuna kasorang kaalaman kum masyarakat teh kokotetengan hesena neangan gas. Kacaturku teu sautik jelema teh nu pulang anting ngajugjug ka warung leutik nepi ka ruko anu gede. Tetel maksudna mah dek mareli gas, tapi atuh da nihil boro-boro kahasil kalah capek anu aya. Harita katembok aya ibu-ibu nu katelahna teh Mak Uni keur ngobrol jeung lanceukna Mak Nu. Tetela nu diobrolkeun teh taya lian taya sanes nyaeta ngobrolkeun kasusah manehna masing-masing dina susahna neangan gas. Uni, ari maneh kumaha geus meunang gas teh? Acan Uni mah. Da Uni teh tadi teh geus neangan ka warung-warung. Teuing sieun de eclok meureun ku Uninya pedah Uni teh kasbon can mayar bebejana mah da eueuh. Nya atuh ari maneh mah heueuh we meureun. Ari ngobang eclok hese mayar mah da warung ke ngamodal atuh ari maneh. Heueuh, aing geus kumaha da Uni teh. Heueuh da sakieu atuh. Anda Uni oge neangan ka warung-warung lain teh. Weleh cenah eueuh ti dituna. Heueuh nanya aneh. Batur mah hayang payu teh nya. Ieu mah naha kalaka teh dijual. Asa aneh nu dagang teh nya. Heueuh teuing atuh da kumaha Uni mah teu ngarti. Ceuk Mak Uni adina nyarita ka lanceukna. Tetela eta 2 urang ibu-ibu teh kokotete nganeneangan gas teu meunang bae. Barang satengahing obrolan harita aya aki-aki nu kululang kuliling bulak-balik gasik bae ditanya ku Mak Uni teh. Dek ka mana aki? Ih, ieu nyi. Keur nararawan ilaing. Ieu we ngobrol bari ngareureuhkeun heula suku rada lali anu ieu teh neangan gas. Ih, kabeneran pisan aki ge ieu teh geus sabaraha balen ya euy aya 10 balen mah. Nah naon aki ge milari gas deui. Nya da kitu aki ge neangan gas ieu teh. Nah ka mana kitu aki gasna? Lain ka mana dek ieu aki teh dek meuli gas. Nyata teu aya aki di lembur ieu mah. Aki mah lain dek neangan di lembur ieu dek neangan gas, aki teh dek meuli gas. Nya kumaha atuh eta teh aki-aki teh? Maksudna naon? Pan di lembur ieu mah gas teh teu aya, kosong. Geus nyaho dewek ge. Aki mah dek meuli gas. Ngan dek neangan gasna da moal bisa atuh aki meuli gas lamun eueuh tabung ngarti teu. Oh, nya kita ina teh milarian heula tabungna gitu. Nah ka mana gitu tabungna?
Nya tahu Alah sia boh aya nu maok meureun kade atuh aki zaman kiwari mah zaman keur warit sok sagala rupa oge bongoh mah cilaka atuh aki nya tak itu aki teh aduh bongoh ieu teh nah ditundana di mana aki tabungna make jeung eueuh atuh keur hese dek meuli eusina ayeuna katurug-turug aki mah tabungna eueuh aki teh nuna mah di dapur ngan aki teh bongoh bongoh narurutan budak ngora nginjem HP aki teh aduh tuluy we pasang 4 angka teh boga duit nah nya we aki teh ngagadekeun tabung dah ayeuna teh aki teh kokot teh ngan tabung teh sabenerna meneangan duit dek nebus tabung aduh aki-aki ngah kai bari ngaleos mauni jeung mak nung karu manehanana haneueul hanas di Bandungan tetela aki teh murus tunyu sakitu geus kakolotanana teh eling-eling kana judi teh meuh peuy meueuh baruk aki-aki tipi kasabaleun dasar 7 mulut ceuk mak nung atuh urang mah ulah gerhan teuingkeun we atuh ceuk dah kitu ari aki-aki mah carekeun tong boro aki-aki ayeuna mah budak ngora oge pan geuning desa eutik nu gantung diri alatan kacanduan ku judi deh nya tak kitu padahal mah teh sirikna teh loba eta korbana nah nya mun asa kabodohan teuing duka teh teuing atuh da urang mah lain jelema nu pinter mudah-mudahan we atuh eta situs-situs judina teh geura-geura dihalarapuskeun piraku we ngaleungitkeun gas anu sakitu loba meni bisa ngaleungitkeun situs judi teu bisanya geus maneh teh jigana nyindiran anak judi we kos nu ngarti wae nya atuh hayu urang nyara deui gas ayeuna mah hayu harita mak nung jeung mak uni teh mariang deui nareangan gas geus kitu mah atuh kisahna tereng dugi kadinya ieu lalakon teh nyambungnya teh ujug-ujug geusan kumaha ieu teh Kang Dadan teh lah pangadesan Dadan Permana ieu kumaha nyieun kisah teh ni asa teu nyambung ge jeung geusan kitu we nya wios lah ieu menyempalannya prawargi nah gitu geuning nya teh urang teh ayeuna teh nuju ngaranapan hese gas tapi parendene kitu urang ulah jadi aral jeung subaha sabab buku aral teu katempot solusina kumaha ku subaha pon kitu deui kalah jadi nambahan bingung kana sira ayeuna mah urang silih doakeun urang silih kuatan anggur cing sehat lahir sing sehat batin sing sehat pikir sok anu usahana cing dilancarkeun atuh para patani mugia didoakeun sing sugih jeung mukti atuh para karyawan kudu sami senangna ulah ngan saukur karyawan kari kesangna anu dagang kudu senang ulah nu dagang kari haleuangna atuh anu ngagarap seni cing ngabukti nya ngawujud jadi nyatana kumbae sagala rupi pakasaban nu halal didoakeun cing sarukses cing maraju anu ngaput cing junun cing dumu cing ngawujud kana kahayangna cing jadi nyata jadi babandana nya kumbae sadayana lah dikumkeun sing sehat tuh urang ulah ngaras ulah poa teuing pamimpin urang teh niatna mah hade urang doakeun wae nya atuh cenah pon kitu deui bilih pamimpin ngupingkeun paralun kasuhun wening galih anu dipamri ulah jadi kasinggung kana kalbu ulah kabetrik kana ati nanging ieu mah sempalan carita nu ngagamarkeun situasi jeung kondisi di masyarakat nuju cing karoceak cing jareritnya mugia tuh sing janten perhatosan kalayan aya solusi anu terbaikna sakitu bae nu kasanggakeun hapunten tina samudaya kaluputan kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.